bab 6 Wahid Istani Selasa. Kajantenan hiji saur Jang Ahmad budak nu jujur rempan ku Allah nu ngatur parentah Allah ditutur kajadian hiji dinten wargina sudah pisan ramana teh kaleresan di bumi angkat-angkatan nyisu adah ngajak serong ngajak muka kentetenong bersina urang barengan di dahar urang nikmatan ceking sur ada saurna mempenglar mana teu aya nu ningalina kana pamolah urangna Jang Ahmad ngawaleran hei dulur anjeun terempat najan rahmat ningalan da Allah ningali pisan hei dulur anjeun sing rempan kalakuan goreng pisan mun anjeun nyokot dahareun bari rahmat teridoeun Allah bakal bantu pisan di akhirat jeung nyiksaan dari surga pangeran nadampal ibu aranjeun nyisu ada isin pisan kana goreng paniatan bari pokna sasauran papatah ku abdi katampan lasnah tatim bilhamdulillah doa kabaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'an najah fi umurikum jami'an. Amin. Shallu ala Muhammad.